Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Barasuna di mana wae ayana tepang dangu deui sareng sim kuring mangunana nagon dina pidangan dongeng Sunda anu parantos maneh. Nyandak hiji jejer carios pusaka gaib bagian anu kasalapan. Alhamdulillah umang dina dinten ayeuna tiasa ngarencangan di kabarasuna sadayana. Anca garapan anu katuna waktos dinten kamari teh terus dugikeun ka Ki Sudinta nuju mangul awakna Ki Sabeni nyebar ya terus dugikeun kadinya pami telepat kumang saja diwihani suka dikuai kintun-kintuna kongobara Sunda sadayana nu salawasna mikaresep mika cinta kana pidangan dongeng Sunda teh mang ieu oge nepantos subscribe, like, sareng komen dina channel Lamang. Kalau caket pon kitu deui anu tebihna kanggo sadayana wae nya baraya. Sumangga baraya supados teu nyangkolong ting kana waktos jejer carios pusaka gaib bagian anu kasalapan kumang sajadi lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Cag urang tunah heula kayanana yang tapa jeung santana oge si Ocim pon kitu deui layung manik baraya keur araya di saungna yang tapa. Ayeuna urang nyaritakeun heula kaayana Ki Sudinta anu harita geus hasil nyewat ka Ki Sabeni sanggeus awakna Ki Sabeni dibawa lumpat ku Ki Sudinta ti lembur Cisangkuni ka tempat anu rada jauh. Reg Ki Sudinta anu harita keur manggul awakna Ki Sabeni teh katenyo ngaraneg renghap Ki Sudinta narik napas jerona geus kitu tuluy leumpang malipir kana gawir anu aya di sahanapeunna eta tempat. Kaparangan tepati jauh ti dinya dihareup beh kencengan Ki Sudinta katenyo aya lawang guha. Bus Ki Sudinta asup ka jero sanggeus aya di jero awakna Ki Sabeni anu keur kaayaanana teling teh tuluy digolerkeun heula dina batu ampar. Kayohna wae Ki Sabeni geus teu kuat meureunan nahan ka nyeri urut gempuranana ti Ki Barong anu ditibankeun kana awakna. Ge Ki Sudinta sanggeus ngagolerkeun awakna Ki Sabeni dina luhureun batu ampar wana diuk dina batu anu hijina deui bari ngelap kesang dina beuheung jeung beungeutna renghap narik napas jerona katenyo turun naik ret nempo kana beungeutna Ki Sabeni nu keur ngalempreh dina salureun batu dilapok Ki Sudinta kadenge nyarita sorangan. Aing kudu buru-buru neangan ubar lamun kieu carana sabab lamun teu buru-buru ditulungan Ki Sabeni bisa binasa. Elmu gelap ngampar tingkat tinggi kacida bahayana lamun kena kana awak ceuk Ki Sudinta bari jung manehna nangtung geus kitu kaluar tina jero guha tuluy neangan heula dangdaunan jeung akar-akaran anu sakirana bisa dipake ubar keur ngubaran tatuna Ki Sabeni. Kaayaan harita di salureun guha wanci beuki maju ka janari gede. Hawa bisa budereunana karasa tiris sanggeus rada lila Ki Sudinta hasil neangan dangdaunan jeung akar-akaranana. Ki Sudinta manehna asup deui ka jero guha tuluy eta dangdaunan jeung akar teh anu meunang ngala dipek-prekan ku batu leutik anu area di dinya sanggeus dirasa lembut jeung kaluar getahna tuluy ku Ki Sudinta daun jeung akar anu meunang mekprekan teh diwadahan kana daun waru geus kitu dibalurkeun kana dadana jeung tonggong Ki Sabeni nu keur ngagoler dina batu.
Ari ubar anu sawarehna deui mah diwadahan kana ruas awi tuluy dieusian ku cai nyusu anu kaluar tina celah-celah batu cadas anu aya dina beungeut gawir. Geus kitu eta ruas awi anu meunang ngeusian cai jeung ubar teh disaranekeun kana tembok guha. Dek Kisudin tah diuk deui dina saluhureun batu. Ari awakna disaranekeun kana batu anu aya di satukangeunana. Teu lila ti harita reup Kisudin tah manehna sare. Tayahna wae geus ngarasa teu kuat meureunan ku cape. Dipepene ku hileuwirna angin peuting nu sing salesep asup kana jero guha. Karasa mun matak nyegok. Sabab keur mah ayana di jero guha. Sigana wae lamun anu tara biasa mah geus matak kabulgusan. Jeung asup angin. Can hadena we ari Kisudin tah mah. Sabab manehna geus biasa deui hirupna di mana wae. Jadi awakna geus kebal deui we. Wanci beuki dieu beuki maju ka subuh. Hawa nu tadina karasana nyegok teh ayeuna mah geus teu pati teuing meusan. Kisudin tah manehna katenyo masih keneh ngagebrak. Sare bari diuk dina batu. Ari awakna disaranekeun kana batu anu aya di satukangeunana. Pon kitu deui Kisah Benih manehna ge sarua masih ngagoler keneh dina batu ampar. Bari jeung can usik-usik ti peuting keneh oge. Siga geus paeh we katanyona teh. Nyarelekna wanci ari ku dipake sare mah geus teuning teu karasa. Sadetik, samenit sajamna teh. Harita kaayaan di salureun guha geus ganeng ku saramanuk anu recet patemalan jeung pada baturna. Mapag kana datangna panon poe anu geus medal tetebeh wetan. Cahyana sumirat nyangan ka sakabeh wewengkon anu area di dinya. Karasa matak genah haneut kana awak. Harita kira wanci rumangsang Kisudin tah katenyo mimiti usik. Sabab kahudangkeun ku recetna suara manuk anu area di saluareun guha. Jeung ku haneutna cahaya panon poe anu nojo ka jero. Brai kadua panonna Kisudin tah beunta. Geus kitu Kisudin tah ngumulkeun heula sakabeh lelembutanana. Sanggeus karumpul jung manehna nangtung cengkat tina diukna. Tuluy babatek heula kana awak. Nisin terek-tek kituna teh siga nu genah. Geus kitu Kisudin tah kaluar ti jero guha. Sanggeus aya di luar tuluy nitenan kana kaayaan anu aya di sabudureunana eta tempat. Sabab data ti peuting mah kurang sidik meureunan. Breh Kisudin tah katenyo dibeh kencaeun manehna aya tangkal sirsak anu teu pati jauh ti dinya. Kisudin tah manehna tuluy leumpang nyampeurkeun kana tangkal sirsak. Sanggeus aya di sahanapeuna trekel Kisudin tah naek kana tangkal. Sanggeus aya di luhur manehna metikan heula sirsak anu geus arasak. Tuluy dipurag-purageun ka handap. Sorana menising kereblug niban kana lemah. Sanggeus dirasa cukup ku Kisudin tah. Kisudin tah turun deui ka handap. Geus kitu asup ka jero guha bari mawa sirsak anu meunang ngala manehna. Sanggeus aya di jero guha gek tiuk deui dina batu. Ret nenyo kana beungeutna Kisah Benih. Jung Kisudin tah nangtung nyampeurkeun ka Kisah Benih. Diuk dibeh katuhuna Kisah Benih. Ari dampal leungeun katuhuna ditempelkeun kana dadana Kisah Benih. Kisudin tah manehna ngatur heula napasna. Geus kitu ngalirkeun sakabeh kakuatan tanaga jerona kana awakna Kisah Benih. Pikeun ngabantu sangkan getih anu aya dina awakna Kisah Benih teu beku teuing maksudna mah cenah. Sanggeus dirasa cukup
Sudinta nyamperkeun deui kana batu ku tempat diukna tadi. Geus kitu murak heula sirsak ku bedogna. Teu kungsi lila ti harita katenyo kisah bani mimiti usik sukuna. Tuluy kadenge humaragung siga nu keur nahan ka nyeri. Ku Ki Sudinta kisah bani disampeurkeun deui. Gek diuk di beh katuhunana bari nenyo kana beungeutna kisah bani nu keur pupuringisan nahan ka nyeri. Brai kadua panonna kisah bani beunta. Tuluy nenyo kana beungeutna Ki Sudinta nu keur diuk di hareupeun manehna. Teu lila pok kadenge kisah bani nyarita. Aya di mana kuring teh? Jeung sahari anjeun nah kuring geus bae atawa acan? Ceuk kisah bani nanya ka Ki Sudinta. Kisah bani, anjeun mah can pae. Syukur ayeuna anjeun geus eling. Ayeuna mah ulah wakaloba nyarita. Angguran inum heula ye ubar anu meunang nyen kuring. Temal Ki Sudinta bae ngarongkong heula leungeunna kana ruas awi anu geus dieusi ku cai ubar teh. Geus kitu awakna kisah bani disangkeh ku manehna. Tuluy disaranekeun kana temok guha. Cenah nginum heula cai ubar anu diasongkeun ku manehna. Rengse kisah bani nginum cai ubarna. Awak kisah bani digolerkeun dina batu. Reup kisah bani ngurumkeun deui panonna. Ari Ki Sudinta manehna mah diuk deui dina batu. Barajeng dedengekeun recetna suara manuk anu aya di saluareun guha. Gancangna ieu carita baraya kurang leuwih 3 poe ti harita sanggeusna kisah bani diurus ku Ki Sudinta di jero guha. Awakna kisah bani ayeuna mah geus mimiti karasa geunah deui. Malah kisah bani geus bisa hudang sorangan jeung geus bisa leuleumpangan. Dina hiji poe kirawan cihaneut moyan. Kisah bani manehna katenyo keur diuk sorangan dina salureun batu ampar. Ari Ki Sudinta mah kaparengan harita teh. Manehna keur kaluar heula ti guha. Keur ngalacai ka pancuran anu teu pati jauh ti dinya. Jalila pok kadenge kisah bani nu keur diuk sorangan teh nyarita. Nah saha ari jalma nu nulungan ka aing teh nya? Jingna urang mana cenah manehna teh? Engke mah ku aing rek ditanyakeun deui ka manehna. Ceuk kisah bani bari nyaranekeun awakna kana sisi guha. Barang keur anteng ngalamun kurunyung kadinya aya nu datang. Sing horeng Ki Sudinta anu datang kadinya teh anu karek balik deui ti cai. Tuna teh bari mawa cai kana ruas awi tuluy disaranekeun kana temok guha. Gek Ki Sudinta diuk dina batu bari ngalapan heula kesangna dina beungeut. Teu lila pok kadenge suara kisah bani anu nyarita ka Ki Sudinta. Kisilah hampura kuring teh rek nanya ka anjeun. Dari anjeun teh saha jeung uti mana? Sabab kuring hayang nyaho ka jalma nu nulungan ka kuring. Jeung kuring kacidangan nuhunkeunana ka anjeun anu geus daek ngurus ka kuring saela di dieu. Kahadean anjeun ka kuring moal rek dipopohokeun dalah nepi ka mana wae oge kisilah. Tanah sahari anjeun teh? Ceuk kisah bani nanya deui. Barejeng mancrong kana beungeutna Ki Sudinta nu keur diuk nyangigir ka manehna. Pok Ki Sudinta kadenge nyarita. Kisah bani, bisi anjeun hayang nyaho mah sahari kuring. Kuring teh Ki Sudinta muridna Hayang Tapa. Temal Ki Sudinta. Ari kisah bani parang ngadenge jawaban ti Ki Sudinta sarupa kitu. Manehna mending ngarenyag. Nah
Nya eta teh Ki Sudinta. Anjeun teh muridna Yang Tapa? Tanya Ki Sabani. Nya Ki Sabani, kuring teh Ki Sudinta. Temal Ki Sudinta. Bagja atuh ari kitu mah Ki Sudinta. Ayeuna urang bisa dipanggihkeun deui di dieu. Kumaha anjeun cager Ki Sudinta? Ceuk Ki Sabani bari tuluy cangkat tina diukna. Geus kitu nyamperkeun ka Ki Sudinta nu keur diuk dina batu. Song ngasongkeun dampaleungan ka tuhuna ngajak sasalaman ka Ki Sudinta. Gap kuku Ki Sudinta ditampanan. Nya kieu we kuring mah Ki Sabani. Temal Ki Sudinta. Syukur atuh Ki Sudinta. Kuring ngarasa atuh sabab urang ayeuna bisa dipanggihkeun deui. Tanya ka mana wae anjeun salaya teh Ki Sudinta? Tanya Ki Sabani. Kuring mah salaya teh ngalalana Ki Sabani. Eneangan nu jadi anak jeung pamajikan kuring. Nu geus pisah jeung kuring. Nu dicukang lantarankeun ku ayeuna Ki Barong jeung pada baturna anu tuluy ngudag ka kuring. Sangkan kuring daek nuduhkeun di mana ayana Yang Tapa. Sabab ari ceuk pamikir manehna mah kuring teh nyaho di mana ayana Yang Tapa. Bae jeung padahal kuring ge teu nyaho di mana ayeuna Yang Tapa teh ayana. Atuh saela ieu kuring neneangan anak jeung pamajikan. Kurarasaan mah geus kurang kumaha. Tiap lemur di jugjug saban desa di datarangan. Kanu deukeut pon kitu deui kanu jauhna. Tapi waleh anak pamajikan kuring teu panggih nepi ka deunget kiwari oge. Malah mauh laratan-laratanana acan. Nu antukna kuring balik deui ka ieu wewengkon. Sugan we masih araya keneh di wewengkon anu teu pati jauh teuing ti lemur kuring maksudna. Na kudu ka mana deui kuring neangan maranehna teh Ki Sabani. Tah kitu lalakon hirup kuring mah. Ceuk Ki Sudinta. Nya Ki Sudinta, kuring geus nyaho ari kana sakabe jalan caritana hirup anjeun mah. Sabab kuring kungsi panggih jeung anak anjeun anu ngaranna Santana nu keur neangan ka anjeun. Tah kitu Ki Sudinta. Tembal Ki Sabani. Ari Ki Sudinta barang manehna ngadengi yen Ki Sabani teh kungsi panggih jeung nu jadi anakna nyatana Santana. Manehna meuni curingha. Kutan teh anjeun kungsi panggih jeung anak kuring. Nanya eta teh Ki Sabani. Tanya Ki Sudinta. Nya Ki Sudinta, kuring kungsi panggih jeung anak anjeun. Malah mah basa dina peuting harita oge waktu kuring tarung jeung Ki Barong. Anak anjeun teh milu tarung jeung kuring ngalawan ka Ki Barong. Tah kitu Ki Sudinta. Tembal Ki Sabani. Kutan teh kitunya Ki Sabani. Tuluy naha kumari ayeuna nasibna anak kuring teh? Tanya Ki Sudinta. Anak anjeun harita teh sarua nasibna jeung kuring Ki Sudinta. Kakeunaan ku ilmu gelap ngamparna ti Ki Barong. Pan barang anak anjeun rek tuluy dibinasa ku Ki Barong. Awak-awak anjeun harita jol ngapung kaluhur siga anu ngangkat ku hiji kakuatan anu teu katempo. Geus kitu awakna tuluy ngalayang kaluhur. Tanya sangeusna teh eta. Kuring mah geus teu apal deui tuluy ka mana leosna. Tah kitu Ki Sudinta. Ceuk Ki Sabani. Kitunya Ki Sabani. Jadi hartina ari kitu mah anak kuring teh masih hirup keneh meunang? Tanya Ki Sudinta. Nya teuing kuring teu apal ari hirup keneh atawa hanteuna mah.
Tapi nya susukanan atuh anak anjeun teh masih hirup keneh. Ditulungan ku eta kakuatan anu geus nyalametkeun manehna. Kitu Sudinta. Tema kisah bani. Nah saha kira-kirana nu geus mawa ngapung awakna anak kuring teh jeung nah tuluy dibawa ka mananya kisah bani. Ceuk Ki Sudinta. Ayeuna mah kieu weh Ki Sudinta. Urang teangan ku urang duaan eta budak anjeun teh. Saha nu nyaho ku urang duaan mah kapanggih. Jeung sugana tuh budak anjeun teh sing aya dina kasalametan, dina kapanggihna oge. Tah kitu we ari ceuk pamanggih kuring mah. Tema kisah bani. Nya hiji-hijina cara eueuh deui. Lintang ku kudu diteangan ku urang. Tapi nah ari awak anjeun kira-kirana geus jag-jag kitu kisah bani. Tanya Ki Sudinta. Geus Ki Sudinta, awak kuring ayeuna mah karasana oge geus kawas biara-biari deui. Geus teu pati kawas ti heula deui. Tema kisah bani. Nya syukur atuh ari nya mah kitu. Kumaha lamun teu mimiti poe ayeuna wae. Eta budak kuring teh urang diteangan ku urang duaan kisah bani. Nah anjeun kuat? Tanya Ki Sudinta. Nya hayu Ki Sudinta. Kuring geus jag-jag ayeuna mah. Tema kisah bani. Nya hayu atuh. Ayeuna mah urang ngamitian wae neangan anak kuring. Ceuk Ki Sudinta. Geus kitu mah anu duaan kalaluar ti jero guha, ninggalkeun eta guha rek tuluy neangan ka santana. Jag urang tuna heula lalampahanna Ki Sudinta jeung kisah bani. Ayeuna urang nyaritakeun deui lalampahanna Ki Barong jeung pada baturna. Sanggeus Ki Barong jeung anu sejena ninggalkeun lembur Cisangkuni. Maranehna tuluy lalempang murungetan. Mapai-mapai jalan anu araya di sisi pilemburan. Tadina mah rek neangan diranjaheun. Ngan kusabab wanci beuki dieu teh beuki maju ka subuh. Antukna Ki Barong mutuskeun sangkan ulah waka ngaranjah cenah. Areg Ki Barong jeung anu sejena katenyo ngaraneg heula. Tuluy sing koloyong nyampeurkeun kana taneuh anu aya di sisi jalan. Kek maranehna dariuk dina luhureun jukut. Bari sing haregak napasna. Ari beungeut meni bareureum balas capek tas lalempang jauh. Teu lila ti harita o kadenge Ki Martobi anu nyarita ka Ki Barong. Narek tuluy ka mana urang teh enak Ki Barong. Kuring mah geus teu kuat yeuh ku capek. Jeung ieu meuli nyanyaotan Ki suku balas ka kadek tadi ku padaguna kisah bani. Ceuk Ki Martobi ajak nyarita ka Ki Barong. Teng Martobi, dewek ke bingung ya. Na kudu ka mana lamun geus kieu nya. Satadina mah dewek terek neangan diranjaheun euy. Ngan kusabab poe sakeudeung deui oge geus maju ka esuk. Jadi geus moal pibalikeun deui wae. Ceuk Ki Barong. Nya pasti oge moal pibalikeun Ki Barong. Tadi ayeuna narek kumaha yeuh geus satuluyna. Arek caricing wae di dieu atawa kumaha Ki Barong? Tanya Ki Martobi. Keur saheulanan mah urang rareureuk heula we euy di dieu. Bari nungguan mangsa beurang. Tangke lamun geus beurang karek urang neangan si Sudinta euy. Sabab dewek masih buka keneh kapanasaran Martobi. Lamun dewek can bisa nepi hasil menangkeun keris eyang tapa. Tak kitu. Tema Ki Barong. Kitunya Ki Barong. Nya kitu hade atuh. Kuring mah kumaha halusna we lah. Ayeuna mah geus we urang rareureuk heula atuh di dieu. Tangke lamun geus beurang karek urang nulikeun lalampahan keur neangan Ki Sudinta. Lain kitu Ki Barong. Ceuk Ki Martobi. Martobi. Tema Ki Barong.
Geus kitu mah si Barong jeung anu sejenna rareureum heula di eta tempat. Bari jeung sing kelehe dina saluhureun jukut kituna teh. Aya oge nu tuluy sare, sikana wae geus teu kuat beunang ku cape. Caeg urang tuna lalampahan anak si Barong jeung pada baturna. Nu keur rareureum di hiji tempat, ayeuna urang nyaritakeun deui Santana jeung si Ocim. Pon kitu deui layung manik nu keur araya di saungna Ayang Tapa. Sabaraha poe ti harita sanggeusna Santana jeung si Ocim caricing di saungna Ayang Tapa. Kasehatanana Santana mimiti pulih deui. Walah manggeus bisa barang gawe sagala ayeuna mah. Sok rajeun ngalaan cai keur ngarinu maranehna kasalebakeun tempat anu aya di dinya. Dina hiji poe kira wanci pas sore Santana jeung si Ocim geus araya deui di saungna Ayang Tapa. Sanggeusna milu mangmelakeun binih bebeutian di kebon Ayang Tapa nu teu pati jauh ti saung. Harita anu tiluan katenyo keur darariuk dina palupuh saung. Bari jeung hareupan belum sampe jeung cai teh panas. Teu lila pok kadenge suara Santana anu nyarita ka Ayang Tapa. Punten Ki, ku abdi teh ayeuna bade aya nu ditaroskeun ka Ki. Nah kinten-kintenan teh sawios Ki. Ceuk Santana bari mencerongna beungeut Ayang Tapa. Sok-sok we jalu rek anu ditanyakeun ka Ki mah. Ulah rek asa-asa. Rek nanyakeun naon hidup teh ka Ki. Temal Ayang Tapa. Kieu Ki, abdi teh bade tumaros. Dupi Aki kapungkurna kantos kagungan murid anu namina Ki Sudinta. Urang lemur Ciasem. Atanapi henteu. Tah kitu panginten Ki. Ceuk Santana. Ari Ayang Tapa barang manehna ngadenge ngaran Ki Sudinta. Manehna ngarungkeun heula halisna sakedeung. Geus kitu pok kadenge nyarita deui. Nya jelu Aki teh baheula mah memang kungsi ngabogaan murid anu ngaranna Ki Sudinta. Lamun teu salah mah lemurna teh ti lemur Ciasem manehna. Nari kitu kumaha? Temal Ayang Tapa balik nanya ka Santana. Kitu nya Ki. Janten pami kitu mah laras atuh. Tehna Aki teh kantos gaduh murid anu namina Ki Sudinta. Pami hoyong uning ama Aki. Ki Sudinta teh ramana abdi Ki. Pun bapa eta teh. Temal Santana. Ari Ayang Tapa barang ngadenge Santana nyebutkeun yen manehna teh anakna Ki Sudinta. Ayang Tapa meni reuwas. Bu, utan hidup di anakna Ki Sudinta nya. Panyakit teh saha? Napal di mana hidup? Lamun bapak hidup baheula kungsi diajar ka Aki. Lamun bapak hidup anu nyarita langsung ka hidup. Ceuk Ayang Tapa. Sanes Ki. Pun bapa mah teu acan kantos ngawartosan. Pami anjeunna teh gaduh guru nyatana Aki. Abdi mah terang sote diwartosan ku Ki Sabeni anu kapungkur kantos maguron ka Ayang Gober. Tah kitu Ki. Tema Santana. Jadi gitunya. Nari ayeuna kumaha bejana bapak hidup. Nah di dalam murid Ciasem kene cari Cina jeung indung hidup atau kumaha? Tanya Ayang Tapa. Ayeuna mah sepuh abdi duanana oge tos teu di lalemur Ciasem deui Ki. Kieu ari lalakonna mah pangna sepuh abdi. Tos teu di lemur Ciasemna deui ayeuna teh. Temal Santana. Nya sok we dongengkeun ku hidup ka Aki jalu. Jadi me Akina nyaho. Temal Ayang Tapa. Geus kitu Santana kabeh dicaritakeun ka Ayang Tapa. Alakon menjadi kolotna pon kitu dihirupna.
miti manehna papisahan jeung jadi bapakna tuluy nepikeun ka panggihna jeung Ki Sabeni oge nepikeun ka tanarungna jeung Ki Barong kabeh diceritakeun ku Santana ka Hayang Tapa. Estu hiji oge nu kaliwat ditetek kabeh atuh Hayang Tapa manehna menika godeg barang ngadenge bejati Santana sarupa kitu teh sababna teu nyangka cenah kajadianana nepikeun ka kituna. Rengse Santana nyaritakeun sakabeh lalakonna. Pok Santana kadenge deui nyarita. Tah kitu pangenten Ki, naon ruh pilalakon anu tos karanapan ku abdi sareng ku sepuh abdi salami ieu teh. Ceuk Santana. Nepi ka kituna nya lalakon hidup teh. Aki jadi ngarasa dosa lamun kieu carana mah kakolot hidup. Pon kitu deui ka hidup. Sebab gara-gara aki hidup hirup hidup jeung kolot hidup jadi kata langsara jeung aya ku harianeunana teh Ki Barong nepikeun ka ngudag kana eta keris dupurieun atuh guruna baheula nyatana Bah Gober papanan hayang pisan mibogana kana eta keris teh kari-kari ayeuna oge anak buahna nyatana Ki Barong masih keneh keukeuh peuteuh hayang miboga kana eta barang. Jadi nepi ka kiwari hidup teh can panggih deui umurna jeung menjadi kolot. Kitu umurna kujang. Ceuk Hayang Tapa. Mohon Ki. Ti harita dugikeun ka ayeuna oge. Abdi teh can kantos tepang deui sareng pun Bapa. Teh mah Santana. Gedeh deui ngatu. Tapi geuneuh kemeureunana dibalik sakabeh ieu kajadian teh tangtuna oge aya hikmah anu maris bisa dipetik ku urang saerenya sing sabar we heula jalu sugan atuh hidup sing tereh-tereh deui dipanggihkeun jeung nu jadi bapana tak kitu we meureunana ceuk Hayang Tapa. Sanes ari eta keris teh nah aya keneh tah kumaha Ki? Ceuk si Ocim milu nyarita. Nya aya gini ari kerisna mah kan eueuh. Teh mah Hayang Tapa. Aya keneh tapi eueuh kumaha kitu teh? Asal ieu-ieu mah bononan oge ah. Ceuk si Ocim. Nya ari barangna mah aya gini. Kan geus teu katempo ari ku mata lahir mah sababna geus digaibkeun ku aki ngarah teh sakabeh jalma bisa miboga kana eta keris sabab lain kudu naon kujang anu dipalar teh bisi we eta keris engke ngadona kalaka digunakeun kana teu bener wantukna kapanan jadi dosa oge ka akinya sabab aki kapanan anu mimiti mibandana kana eta keris teh. Jadi eta keris ayeuna mah geus gaib. Ari baheula mah nya bisa katanya ku panon biasa. Kan ari ku ayeuna mah geus moal. Ari lain ku jalma anu boga kamampuan mah kana nenyo perkara anu gaib. Tah kitu jalu. Tah mah Hayang Tapa. Utan teh kitu nya ke jadi pusaka gaib berenang. Eta keris teh mah ceuk si Ocim. Nya bisa wae disebut pusaka sebab eta keris teh geus tara digunakeun ku aki oge. Kajaba meunang lamun dina hiji waktu mah diperlukeun. Nya meunang bisa dipake atau disebut gaibna sababna geus teu katenya waena mah ku panon lahir. Tah kitu kujang. Ceuk Hayang Tapa. Kutan kitu nya ke jadi ayeuna mah masih keneh aya meureun ta keris teh nya. Ceuk si Ocim. Nya aya tah tuh ayeuna kieu jalu pikeun nembus kana sakabeh kasalahan aki ka hidup pon kitu deui ka kolot hidup geus we ti mimiti poe isuk mah hidup diajar ka aki ku aki mah burung rek ditamplokeun kabeh atuh engke lamun hidup geus rengse ngalapkan sakabeh pangarti ti aki ku hidup pek cokot eta pusaka gaib teh. Kan kade kudu bisa sing bisa mawana ulah rek dipake adigung-adigungna
sabab bisi metak manawakan awak jeung bisi metak cilaka ka batur pek we rawatan sing bener peupeurikeun atuh ku babah hidup mah teu kawaris atuh sugaan ayeuna ku hidup tah kitu we kemureunana recek agi mah nah kumaha kira-kira na hidup daek lamun nek diwarak-waki ceuk Eyang Tapa kersaki sateuacan oge abdi ngaturkeun nuhun pisan ka Aki lain Aki tos kersa bade ngajarkeun mang pirang-pirang pangartosna ka abdi katampi kateudak pisan ku abdi tema santana nya syukur harinya mah daek tah hidup oge bisi rek milu diajar mah sok we milunya jalu ceuk Eyang Tapa nyarita ka si Ocim nya we ngerek diajar satik-atik wae mah kan kuring teh boga panyakit nya teh mah si Ocim penyakit naon gitu jalu tanya Eyang Tapa penyakit babari poho hese inget nah kira-kira bisa mah diajar nari nu kitu ge ceuk si Ocim nyek sugan we atuh aya nu nerap hiji-hijieun wae mah teh mah Eyang Tapa bade toleh ngahehe kituna teh para Sunda musake heula jagara pandongeng dina jajar cariyos pusaka gaib bagian anu kasalapan mangaturkeun nuhun kana sagala piparatosanana nyungkeun diapunten milih wae seueur kakirangan insyaallah manawi pareng bagian kasapuluhna kumang sejadi lajengkeun deui dina waktos anu sami mang saja pamit lujeng kantun permios.